Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang tepang deui sareng abdi. Ayeuna aya segmen enga dina channel ieu anu khusus ngabahas undak usuk basa Sunda. Kunaon pangna urang kedah diajar undak usuk basa Sunda atanapi sok disebat oge tata krama basa Sunda. Kumargi danget ayeuna basa Sunda anu resmi anu baku nyaeta nganggo UUBS teh ya. Tah UUBS teh tos mupakat hasil tina Kongres Basa Sunda anu diayakeun ku pamarentah Jawa Barat dina tiap sababaraha taun sakali. Aya anggapan oge ti barudak zaman kiwari yen UUBS teh hese matak lieur balukarna barudak langkung milih nyarita ku basa lian ti basa Sunda utamina basa Indonesia anu teu ngalarapkeun UUBS. UUBS teh salah sahiji tina kabeungharan basa Sunda zaman kiwari saparantos ngalangkungan sajarah anu panjang. Janten upami dileungitkeun oge prosesna moal tiasa sakerencep. Memang ari memang cenah hese jeung sajabana. Tapi naon pangna yen UUBS teh sok dianggap hese? Ari nurutkeun sim kuring mah salah sahijina nyaeta kusabab media diajar basa Sunda anu kirang. Ukituna di zaman ayeuna ngamangpaatkeun dunia digital sim kuring ngalangkungan ieu channel baris ngabagikeun atanapi ngadugikeun deui sanes ngajarkeun nya. Upami ngajarkeun mah kedah ku ahlina. Ieu mah etang-etang diajar sasarengan kitu nya, diajar deui basa Sunda anu merenah sasarengan. Janten abdi mah ngabagikeun materi undak usuk basa Sunda ieu dicutat tina grup Facebook nyarios basa Sunda ngamumule basa Sunda. Mangga upami bade aub aya linkna ku abdi disimpen dina deskripsi. Atuh mudah-mudahan wae ngalangkungan ieu video, ngalangkungan ieu channel biasa janten kasayan urang biasa diajar bahasa Sunda sasarengan. Khususna ka orang-orang Sunda umumna kasadayana anu palai diajar bahasa Sunda. Tah rupina mung sakitu anu tiasa kapidangkeun dina danget ayeuna. Munggia aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.